Desa Cinangfi, Kampung Nangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'ina yawmaddin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim.
para jamaah anu mulia, khususna para kasepuhan, para asatid, para habaib, wabil khusus Al-Habib Hilmi Al-Gadri Sinareng, Al-Habib Umar Al-Attas, hafizakumullah wa ra'akum, anu muga-muga sadayana para ulama, para habaib salamina aya dina pangraksa Allah, ditebihkeun tina sagala musibah, diraksa tina sagala fitnah, oge ditebihkeun tina sagala panyawat sareng wabah. Pon kitu deui tina kajahatan makhluk-makhluk nu jahat. Oge muga garapanana dina neraskeun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muga sadayana sing pada kenging pitulung Allah jalla jalaluhu wahdah. Terkhusus keluarga besar Sahibul Bait, nyata keluarga besar almarhumah Ibu Siti Rahimah, anu mana mantenanana kagungan putra, yakni putri anjeunana anu jenengan Ibu Ani Aminah. Anu mana dina ieu saat alhamdulillah Ibu Ani mantenanana parantos ngawakafkeun bumi warisan tinu janten ibuna almarhumah Ibu Siti Rahimah kanggo pembangunan masjid. Alhamdulillah sekaligus sanes tanah nawungkul tapi oge senareng ngabangun masjidna. Sareng ieu masjid parantos rengse tiasa disebat 90 sabaraha persen? 95% lah gitu parantos rengse. Kantun ngechat pengintinya, kantun ngechat sapalih gitu oge. Anu ieu oge adalah sapalih tina jasana almarhum carogena Ibu Ani, nyaeta Bapak Sudarsono. Anu tinang tos ieu masjid janten kaberkahan pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususna pikeun ahli wilayahna, khususna pisan mah pikeun nu ngamakmurkeunana ku warna-warni ibadah. Ieu mah nu teu ngamakmurkeun oge pada kenging barokahna, di mana di hiji lembur di dinya aya masjid. Walaupun tarahanyat ka masjid ya, tetap aya barokah ti eta masjid oge ti jalmi-jalmi anu ngamakmurkeun masjid. Anu pang seueur-seueurna barokah rahmat, nu pang
ageng-agengna anugerah ti Allah nyaeta nu ngamakmurkeunana. Ye nu ngamakmurkeunana gaduh bagian anu langkung tohaga, langkung pohara dina ganjaran, dina darajat ya, dina anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Boh ku salat berjamaah, salat fardu ya, tanapi salat sunnah, boh ku ngaos Quran, boh ku zikir, ku sholawat, hatta ku niat i'tikaf wungkul, tanapi ngayakeun kajian-kajian ilmu agama ya, tanapi ngawangun pendidikan ilmu agama ka barudak, ngadamel sistem pendidikan di masjid tempatna. Ieu tangtos sakur nu ngamakmurkeun masjid ku amal soleh naon bae, maka bakal kenging ganjaran anu langkung seueur tibatan jalma nu ibadah di tempat-tempat anu teu dimuliakeun. Sabab masjid mah tempat anu dimuliakeun. Jadi tempat anu dimuliakeun eta mempengaruhi kana nilai ganjaran ya. Tempat anu dimuliakeun mempengaruhi kana nilai ibadah, nilai darajat. Pon kitu deui waktu nu dimuliakeun. Teu sadayana waktu dimuliakeun, henteu. Tah waktu-waktu nu dimuliakeun teh aya nu gemleng ya, sabulan full, eta aya genep bulan. Anu opat disebat al-ashhurul hurum, nu disebat dina Quran minha arbaatun hurum, dina 12 bulan anu ku Allah diciptakeun waktos diciptakeunana bumi jeung langit. Allah nyiptakeun 12 bulan. Ya nu ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta dikawitan tina bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal atanepi nu sok disebat Mulud, Rabiul Akhir atanepi nu sok disebat Silih Mulud. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban nusuk disebut Arwah, Ramadan nusuk disebut puasa, Syawal lajeng Dzulqa'dah nusuk disebut Hafid, Dzulhijjah nusuk disebut Rayagung. Tadi kan 12 bulan. Tah tina 12 bulan dawuhan Allah minha arbaatun hurum, aya 4 bulan anu disebat al-ashhurul hurum, atawa lamun bahasana dimufradkeun asy-syahrul haram, bulan anu disebat bulan al-haram. Pan aya tanah al-haram gitu, aya masjid al-haram. Nah bulan ge sami, aya bulan al-haram. Bulan al-haram mah 4. Nu hiji nyeng celing nyalira nyaeta bulan Rajab. Nu tilu eta mah bergandengan ngaderet nyaeta bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Hafid, Rayagung, Muharram. Nah gitu. Ya disebat bulan naon? Al-ashhurul hurum atanapi asy-syahrul haram, bulan al-haram. Nah aya deui
bulan nu diagungkeun ku Allah nanging teu disebat al-haram. Nyaeta dua, kahiji bulan Ramadan, kedua bulan Sya'ban. Sya'ban sareng Ramadan ieu dua bulan anu dimuliakeun ku Allah, dianugerahkeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu disebat bulan al-haram. Jadi dia kurang bisa kanyahoan bahwa setiap bulan al-haram eta pasti mulia. Tapi teu setiap anu mulia eta disebat al-haram. Contohnya seperti bulan Sya'ban teu disebat al-haram tapi mulia. Contohnya seperti bulan Ramadan teu disebat al-haram tapi mulia. Ciga tanah al-haram. Tanah haram teh aya dua. Ya, tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Ya disebut tanah al-haram. Nah, tanah al-haram pasti mulia. Tapi setiap anu mulia namina al-haram. Contoh seperti tanah Arafah. Tanah Arafah ya eta teu kalebet tanah haram. Nu sok dianggo wukuf teh akhirnya eta teu kalebet tanah haram. Tapi tanah nu kalintang diagungkeun ku Allah ngan teu disebat nami naon al-haram. Catet tah ku urang. Tuh. Ya. Pon kitu deui sapertos Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram di Makkah, Masjid Al-Haram di Madinah. Tambih deui Masjid Al-Haram teh di Palestina nyaeta Al-Masjidil Aqsa. Geuning disebat ku Imam Busiri dina qasidah Burdah. Saraita min haramin lailan ila haramin. Paduka ya Rasulullah parantos angkat wengi ti tanah ti Masjidil Haram Makkah ila haramin ya, dugi ka Masjid Al-Haram mana? Palestina nyaeta Masjidil Aqsa. Bahasana haram. Nah, setiap Masjidil Haram pasti agung, tapi teu satiap nu agung teh Masjidil Haram wungkul. Karena sakabeh masjid ku Allah diagungkeun. Walaupun teu disebut Al-Haram. Ieu masjid anu enggal disebat Masjid Namina Al-Aminah ya. Teu disebat Masjidil Haram, tapi ieu masjid agung. Ya, ketika diniatan kudu gaduh tanahna diikrarkeun ya bahwa ieu tanah teh adalah masjid, dijieun masjid. Ieu bangunan teh dijieun masjid, maka seketika eta tanah jeung bangunan-bangunanana jadi agung. Sehingga saking agungna ya, saking agungna oge jadi suci, sehingga jadi saking sucina masjid mah teu meunang dilinggihan ku istri anu haid, ku istri anu nifas, teu kenging. Ya. Walaupun hanya ngalangkung wungkul, walaupun hanya di buruanana padi aya buruan ya tanya. Nah, nuka biasa katutupan biasa ngahiji jeung masjid, walaupun di buruanana eta teu kenging. Dah. Istri anu nuju haid nuju
nifas. Kecuali keur ngalangkung wungkul bila mana ieu teh ngalangkung teh jalanna kudu ka masjid ieu. Contona ulah ditu pinuh, ulah dieu pinuh, kudu ka tengah ieu mah jalanna. Istri anu nuju head bade ngalangkung teu sawios, tapi tetep aya syarat kudu bener-bener aman tina netesna darah eta head eta nifas ka masjid. Nah, insyaallah ai zaman kiwari mah asal make softtek we nya. Ari baheula mah da cenah aya softtek. Jadi aya bahasa dina kitab-kitab fikih teh kitu. Naon sababna? Ya, baheula mah da cenah aya softtek atuh. Ya. Jadi kitu we gitu ya. Paling didumpul ge ku sarung baheula mah, itu kan? Nya itu baheula mah. Tah. Mata aya bahasa eta, ari ayeuna mah geus aya softtek, aya lancingan pampers teh kanggo sepuh kan aya ayeuna mah. Sepuh nu sok kompol keneh tah tiasa nganggo eta. Nya anu beser kan nganggo eta we, kan? Nganggo eta. Malah anu ihram oge ayeuna mah tiasa nganggo pampers. Tapi anu diperepetkeun ulah nu dilancingankeun teu kengeng anu dilancingankeun mah tuh ya. Jadi bangsa sepuh-sepuhnya nu sapuh nu munggah haji teh nu umroh kubuya sok diarahkeun eta we cete nganggo eta nganggo lancingan naon pampers gitu. Tapi mun keur pameget mah tong nu dilancingankeun anu diperepet. Ari keur istri mah pek bae bebas. Najan dina ihram oge da teu naon istri mah. Tuh. Oge teu meunang nu najis di masjid. Di mana urang ningali aya najis di masjid maka wajib mersihan eta masjid tina eta najis, ngabuang najis eta ya. Si aya hayam ceret we hayam teh di dieu pemana hayam teh BAB ya tong disebut modal teuing ya. BAB begitu kan ayeuna mah pan geus aya bahasana ya supaya lebih naon. Nah lebih sopan ya, pan teu geuleuh pamingadangu BAB mah ya, beda jeung ngising ya kan. Nah ayam BAB mamana teh mah ucing pipis kan ya. Di masjid urang nyaho wajib dah urang ngabersihan. Saha nu wajib teu nu nyaho. Udah lain masjid uing ari sia gitu kan can ngarti kene. Masjid mah ieu lain anu urang lemburna. Masjid mah di alam dunya nyaeta sakabeh mukminin sakabeh mukminat rek bangsa jelema bangsa jin boga hak kabeh boga kewajiban terhadap masjid kabehanan. Eueuh batasan teritorial, eueuh batasan wilayah hukum masjid mah eueuh. Oh deui mah masjid RT hiji, geuning lamun aya hayam nu BAB, geus ku eta RT eta. Atawa keur anu osok ka masjid we da abi mah tara. Gitu kan? Nah. Eta pemikiran salah. Ingetkeun. Masjid mah lain milik seseorang di mana geus jadi masjid anu tadina ngawakafkeun nu tadina mangbangunkeun sama sekali tidak ada kaitan deui. Mutlak jadi milik sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat rek bangsa jalma rek bangsa jin oge jadi kewajiban sakabeh mukminin mukminat. Kewajiban dina ngamakmurkeunana, kewajiban dina ngurusna, dina ngaraksa
tina najis gitu kan, tina kokotor, tina gegeleuh, lajeng ngadang dosan anu kira-kira matak jadi mamala, nu bocorna dan sebagainya. Itu kewajiban sararea masjidna. Ieu kudu jadi catatan sararea. Ulah kepengaruhan ku beda wilayah atau beda suku. Da eta mah urang suku Sunda, suku Jawa mah teu aya hak. Gitu ulah gitu. Nah. Numawi ku Allah Subhanahu wa taala diisyaratkeun dina Quran ya, dina dawuhan Allah nu tadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan kan wa hudan lil alamin. Dawuhan Allah inna awwala baitin sanyana pangheula-heulana imah nyaeta Baitullah. Pangheula-heulana Baitullah imah ya udi'a lin-nasi anu disimpen ya imah teh Baitullah lin-nasi pikeun sakabeh jelema suku mana bae nya erek etnis mana bae tuh pokona sakabeh jalma nyata pikeun ibadahna sakabeh jalma. Tah masjid teh kitu udi alinnas. Baitin teh naon Baitullah. Ari sakabeh masjid adalah Baitullah. Tah Baitullah anu pangpayuna ku Allah taala disimpen di muka bumi ye lalladzi bi Bakkata nyaeta nu aya di Mekah. Nyaeta Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah. Ya awwala baitin bumi Allah nu pangpayuna diwujudkeun disimpen ku Allah di muka bumi. Nu dimaksud awwala baitin pangheulana nu disimpen di bumi teh lain pangheulana dibangun lain. Tapi nu dimaksud adalah kieu bahwa baheula teh alam dunya teh ku Allah taala ya diciptakeun teh cai heula. Nah, lajeng Allah taala ngerasakeun si cai ieu didamel weh budah luhureun cai teh. Nyaeta pi bumieun eta teh pi taneuheun. Tuh. Geus kitu geus muncul budah anu sangat tinggi jadinya anu ieu budah teh ngabulen cai budah teh ngabulen cai bulan gitu ya. Nah dina budah eta aya anu mecenghul bijil pelentung bijil kaluhur kan bara rijil dina budah teh luhureun budah teh ta eta teh sakur pi masjideun pangpayuna nu melentung oge nu pangluhur-luhurna adalah eta teh pi Ka'baheun pi Masjidil Harameun nu aya di Mekah baheula teh kitu tah ieu maksud awwala baitin karena bisi jadi lieur urang apa Nabi Adam baheula gitu kan pangpayuna dilungsurkeun gitu kan. Nah harita teh acan aya gitu kan. Nah apan cenah dibangunna teh di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cenah. Pada zaman Nabi Ibrahim ngawitan dibangun eta masjid lain nyarioskeun ngawitan dibangun ieu mah nyarioskeun ngawitan wudi'a ya anu disimpen di bumi ieu teh nyaeta tina budah eta anu pangpayuna dipecenghulkeun teh ieu teh pi Ka'baheun tidinya breng we kitu kan naon masjid nu sanesna tah eta teh sabada Masjidil Haram ya sabada pi Ka'baheun lajeng we cenah nu mecenghul teh bedana teh 40 tahun nyaeta pi Masjidil Aqsa
kan sabada ieu Masjidil Haram. Nah, numutkeun sapalih riwayat mah bahwa ieu nisbat kana pembangunan. Upami nyarioskeun Masjidil Aqsa. Sabada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ngabangun Masjidil Haram, 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ngabangun Masjidil Aqsa. Itu jeung we netep di dinya di Al Masjidil Aqsa. Nah, ta ieu anu dimaksud inna awwala baitin teh ya. Tabaheula proses ngadamel bumi teh kitu. Tah ieu budah ieu teh jadi we taneuh. Biji nyerebung tina eta budah teh haseup. Lajeng haseup ku Allah didamel langit. Jadi heula keneh penciptaan bumi jeung langit teh. Ya. Nah, tuluy we si budah teh ku Allah teh dikeresakeun sina mengeras. Geus kitu ku sabab di jerona teh pancai. Dan ieu teh masih goyang keneh. Goyang keneh ieu si tanah teh. Lajeng ku Allah taala didamel we gunung. Gunung teh adalah pancuh ya. Pasak bumi gunung teh. Ya. Ku Allah dipaseukan terus sakabeh nu aya di alam dunya teh nya ieu tanah teh dipaseukan ku naon? Ku gunung. Nah, matak ayeuna loba lini, loba gempa. Naon nu jadi sababiah di antarana karena loba gunung-gunung paseuk-paseuk bumi nu geus diratakeun. Tah. Areueuh gunungna teh. Geus disopakan, aya nu nepi ka dempes nyopakna teh pan kitu. Aya anu luhurna, tengahna disopakan teh. Lajeng dikorowotan jerona, torowong dijieun torowongan komo di Mekah mah. Sabaraha ratus tah torowongan nembus jero naon gunung termasuk di Sumedang urang boga torowongannya. Naon Cisumdawu teh gitu. Eta teh paseuk ya. Tapi da kitu da kersana Gusti nya. Gusti teh rek ngalenyapkeun alam dunya. Terus Gusti ngadamel sabab-sababna keur ngalenyapkeun alam dunya teh diantarana engke gunung-gunungna dipapasan. Diantarana naon deui? Diantarana adalah tina gorengna gawe jelema. Tuh bimakanu yaksibun. Tina gorengna gawe jelema. Tuh. Sehingga mulai weh terjadi seueur naon, seueur gempa. Tengke disebatkeun dina hadis di mana geus deukeut kana kiamat teh gitu bakal loba heula gempa. Ya mineng heula gempa gitu. Ayeuna mah gempa-gempa teh lain ukur gempa alamiah. Ya, ayeuna mah gempa-gempa teh gempa anu ngahaja dijieun dina uji coba nuklir. Gempa teh gitu ayeuna mah. Uji coba nuklir kekuatanna kumaha engke kana hasilna kana gempa teh gitu. Uji coba nuklir teh. Ngan umumna jelema loba nu teu nyahoeun kana bab ieu. Termasuk jeung tsunami dan sebagainya ya. Bagaimana kekuatan dahsyat angin tina ieu bom ieu gitu kan. Nu disimpen dina jero taneuh di bawah laut. Kumaha ke efekna, gitu kan? Kumaha ke jadi anginna, gitu kan? Ieu kan tina gawe-gawe jelema ieu teh. Tina gawe-gawe jelema, kan? Allah. Urang mah keun bae teh nyaho oge. Keun bae. Mungkin maranehna mah nyieun senjata-senjata teh erek hayang jadi negara anu
punya kekuasaan, bisa mengintervensi, ya, bisa ngajajah negara-negara sejen, bisa menguasai dunia, ya kan? Pikiranana seperti itu kotor. Sehingga nyen senjata-senjata teh ayeuna mah lain ciga urang zaman baheula, pistol mah bedil eta mah geus lewat eta mah. Da ayeuna mah teu make jelema senjata teh ayeuna mah. Da jelema mah sieun pae sidi. Nya ayeuna mah ieu senjata teu make jelema. Ayeuna mah senjata teh kumaha? Sok drone diterbang-terbangkeun. Geus mawa senjata. Pesawat tanpa supir we urang malah gitu kan. Tanpa awak kayak nama gitu kan. Awak jelema gitu maksudna awak teh. Tanpa awak jelema. Urang mah supir gitu. Ya. Ngan dina pesawat mengarana naon eta teh? Pilot ngaranna teh gitu. Terus ayeuna bangsa kapal laut nu nyanak senjata teh jelemaan. Sarua tanpa awak, sarua. Masya Allah, jalur laut anu di bawah laut. Kapal-kapal selam jelemaan. Masya Allah. Ayeuna geus super canggih. Didinya senjata wungkul, senjatana lain ukur senjata ciga bedil pistol ukur der lain. Senjatana anu ditembakeun jarak jauh, ka awang-awang bisa, di jero cai bisa, kecepatan anu sangat tinggi, terus anu daya ledakna bisa ngehancurkeun sakota. Kan baheula mah ukur sakotakan we. Pan bom oge baheula mah nya lamun dina pesawat diturunkeun de baheula mah bom teh ukur sakotakan we anu hancur teh. Ayeuna mah lain sakota. Mimitina ya kemajuan teh di Amerika teh nyaeta bom naon? Bom atom di Hiroshima Nagasaki didinya sakota. Tati dinya unggal negara pada berpikir, pada nyariun eta teh senjata kitu teh pacanggih-canggih. Pacanggih-canggih ayeuna mah. Pacanggih-canggih. Allah. Ayeuna mah laut-laut teh musim laut Atlantik oge wah geus pinuh ku ranjau laut teh. Sehingga ayeuna mah kapal-kapal induk anu hebat-hebat teh geus katinggalieun zaman ayeuna mah. Pan baheula mah kapal induk teh wah gagah perkasa. Ayeuna mah katinggalieun zaman ti kajauhan pencet kenop. Gitu kan? Ayeuna mah geus kitu. Di laut teh dituneun ranjau. Teu katingali ku panon. Beda jeung ranjau anu paragi ya teh geuningan paragi domba atawa paragi naon? Bisa aya babi di kebon mah nya. Bagow do gitu ranjau teh. Moal teu katingali ranjau teh. Ngan lamun aya nu ngaliwat kapal induk kapal naon oge bisa hancur. Ngaliwatan ranjau-ranjau eta. Gitu. Ayeuna mah senjata teh ya bisa penyakit ayeuna mah, bisa virus, bisa bakteri. Tuh. Ditemakeun we ku drone, pesawat tanpa awak. Pang ka negara mana hayang sina pararaeh, teh kan? Purageun. Murageun naon? Virus. Ciga kamari ya corona teh ciga kamari kan. Jadi ayeuna mah geus lain alami deui, geus lain alami. Nu mawi ku Allah dijelaskeun dina Quran dina dawuhanana dhaharal fasadu fil barri wal bahri kan. Bima kasabat aidin nas. Ku Allah geus didawuhkeun kitu bahwa segala karuksakan anu ebreh di muka bumi ieu eta teh tina gawe jelema geus sakitu. Walaupun lolobana jelema terutama orang kampung teu ngarti kana eta. Teu pernah bisa ngabaca karena situasi kondisi seperti itu. Urang matak urang
ya kudu magehan iman. Kudu naon? Magehan iman. Usaha nyeun senjata malah ayeuna urang heuh samampuna we samampuna. Keun bae senjata eleh ku batur oge ngan kudu magehan iman, nyampurnakeun iman, nyampurnakeun katakwaan. Nah makin kitu sabab eta mah leuwih dahsyat tibatan senjata nu paling canggih di muka bumi nepi ka poe kiamat. Keyakinan di mana sampurna kajeung teuing bom atom super hebat. Kudoa we ka pangeran jadi teu meledak. Bisa kunaon eta? Ku kekuatan iman. Kunaon? Kekuatan iman nu matak hamba-hamba Allah mah nu kudu diutamakeun teh nya hiji nyampurnakeun iman, kadua nyampurnakeun katakwaan. Geus sakitu. Tong sieun-sieun teuing entong. Ieu mah lahiriah we. Lahiriah di mana terjadi perang keur urang Indonesia mah ya. Sing inget ya rek dibejaan ku buya nya. Keur urang Indonesia mah hiji sararea sing arah riman ka Allah ka Rasul, sampurnakeun iman, sampurnakeun takwa. Ji tah. Dua deh. Nu kaduana sarana prasarana keur kahirupan di mana terjadi perang kudu sayagi. Naon kudu sayagi teh di bejaan hiji kudu sayagi teh nyaeta kudu baroga sumur gali. Oh da abdi tos gaduh sumur bor. Ieu di musim perang mah ayeuna mah di pareuman listrikna oge. Di pareuman listrikna oge. Internetna bisa di pareuman gitu. Sanagara di pareuman teh bisa. Dek kumaha sok ayeuna sanio teh jalan. Dek nima teu bisa da liang lagi sagede kieu atuh. Dek dikenyot atuh teu bisa. Bener henteu? Gitu. Mesinna nyedot sirup tah jadi kudu boga sumur-sumur anu ditimba hiji hiji. Kadua dina pengairan cai liang-liang cai raksa sina weuteung sina bersih tong dikotoran, tong malid-malidkeun runtah karena cai ngalir, tong malid-malidkeun ya bahan kimia, limbah pabrik dan sebagainya ka cai-cai ngalir. Jadi jika zaman baheula deui cai susukan teh ti jalur mana bae bersih, kade tong miceun kokotor, punten tong BAB tong pipis dina susukan. Jika zaman baheula jadi mun nginum tina cai susukan teh aman bersih da ti dituna tina cai nyusu. Paling kotorna ge ukur taneuh eta teh paling kotorna tong ditambihan ku kokotor ujang jeung nyai ulah sina bersih raksa teuh. Urang boga cai aman. Lamun cai ayeuna saat eta urang boga sumur aman. Unggal lembur kudu loba sumur di dinya. Ulah sumur sedot wungkul atawa naon jet pump anu di sumur bor ukur ulah. Ye tah bab cai tah nu kadua. Ya. Pan keur kahirupan teh naon? Cai. Tuh, keur susuci cai gitu. Ayeuna keur nu di dahar sararea umat Islam bangsa Indonesia tongkeung
Urang kudu syukur ke Allah sabab urang mah boga nagara teh subur ya. Di urang mah ya, di urang mah itek ditancapkeun jadi tatangkalan, di batur mah tatangkalan ditancapkeun jadi itek nya. Sok urang mayeuna yang itek sok nigas awi kayaknya ya, cecepkeun deui sok eta awi jadi urang mah awi haur mah bener teu tah kitu. Mata urang kudu loba syukur ka Allah. Jadi kumaha tu ayeuna sing daek pepelakan kabeh, sing baroga kebon, sing baroga sawah. Lain ukur boga kebon jeung sawah ngagamblung pelakan. Naon ukur dipelakan teh? Heueuh lebokeun sia. Naon tuangeun melak naon sok cau tuh kudu di tengah sisina gelengan cau ungkus kalapa sing loba tak terus tengahna eusian kayaknya kunaon sukun. Ayeuna saimah boga sukun satangkal tong loba-loba teuing. Insyaallah nepi ka paeh jeung anak incu moal beak teh sukun teh. Teu boga sangu oge dahar sukun we unggal poe. Diseupan. Mun hayang rada amis di naon? Tuh, pan dikolotkeun, pan sok amis dikolotkeun mah nya. Hayang disayur bisa? Bisa. Matak disebutna ge sukun bahasa Arab. Naon sukun teh? Tina dua maksudna. Sukun teh hiji, sukun teh cicing keur nyicingkeun taneuh anu goyang. Lamun taneuh loba longsor, pelakanana sukun. Taneuh loba goyang, naon sababna? Pek tingali nu apal mah. Sok, akar sukun beda jeung nu sajen. Sukun wah ka ditu ka dieu sagede awak jelema sukun mah. Matak sukun mah ulah melak di sisi tembok, tong melak di sisi jalan. Hancur jalan. Kade sukun mah kudu tengah-tengah, da hiji oge ka mana-mana. Wah, bisa puluhan meter. Sukun mah kitu. Tina hiji tangkal sukun kan bisa lahir ratusan buah. Oge sukun mah eueuh usum. Eueuh usum terus we jaba daunna eta teh obat. Keur kolesterol mah, keur itu mah, keur ieu mah. Kan gitu bisa dientehkeun. Tuh. Atuh hayang ngrekes hekiripi. Bisa dijieun dodol, bisa dijieun bolu. Ah, bisa sukun mah bisa. Dan ceuk paribasana ceuk paribasana keur mateni di baledogkeun sukun bisa. Karena huluna. Bisa? Bisa sukun mah. Ame bogeun we. Da teu gede-gede amat segede kieu, kalapaonna mah rada hese gitu kan disukun we. Ah, baledogeun we gitu kan. Bisa ya. Allah. Tos, ya. Naon wae bubuahan anu urang resep termasuk buah-buahan anu jadi obat-obatan, jadi vitamin. Warna-warni sokainya buah mangga, aya rambutan, aya sawo, aya jamu, warna-warni jamu, jamu air, jamu batu, gitu. Jadi unggal poe teh ibadah jongjon, mesin perang oge, nginum bisa, bisa, barang dahar ngenyoh bisa, bisa, gitu. Nah jangan listrik ke mau ciga batur di Indonesia mah, di batur mah listrik palem bingung kabeh, bingung kabeh. Dahareun pasokan bingung, imah hancur bingung. Dahareun nanaon, matak loba nu maot kalaparan. Di Palestina nu maot kalaparan, di negara-negara sejen kajantenan paperangan ti payun nu maot kalaparan.
geus teu ka itu. Di Indonesia moal maut kalaparan lamun daek pepelakan. Nu ripuh urang kota. Matak marane nu di kampung kudu syukur, ulah hayang pindah ke kota sia. Ngajedog sia di kampung. Urang kota mah ripuh, mun eueuh pasokan kadaharan, eueuh tukang sayur, ripuh. Da kadaharan mah ayana di mana? Di kampung. Ngan duit ayana di mana? Di kota. Kan sina ngalaglegan duit kayaknya. Kan? Orang kampung nggak bisa, oh kiripik cau mah kiripik itu banget bisa kan? Orang kota mah bisa. Terus naon deui? Sampe. Pan sampe mah umurna panjang, mesin 4 tahun 5 tahun oke bisa wae itu kan. Ieu oge sok ayeuna pelakan sampe. Buya boga bini sampe ti Rancakalong dicobaan. Subhanallah ya, sahiji tangkal sampe bisa sakintal. Hiji tangkal sampe coba. Segede kieu tak sampena oge. Teu sugan ngadak-ngadak jadi liat atau henteu ya binihna ti Rancakalong boya tah. Goplakeun di Ranca Ekek. Ya. Aing ngala ukur 3 bulan yang ngaran biasa wajar-wajar saja, tapi eta sampo teh gitu kan merenti dituna we eta mah turunanana eta mah turunan badag eta mah da jelema ge sarua nya aya nu montok tuh aya anu rupa-rupa kumaha turunan sampo sing loba ya sing loba lajeng keur lalab ya aya lalab anu teu dipelak. Sintrong mah, gelang mah, pandu urang mah loba. Antanan dipelak teu? Henteu di urang mah. Tah nu kitu teh ulah sok dibuang kade. Ulah rawat nu kitu teh nya. Rawat urang teh sing sedep eta. Tah anu dipelakna ku urang keun sina ngajajabeg geunya, gitu kan? Tuh, tangkal sampe urang hayang keur lalabna, hayang keur buntil, hayang keur naon. Ayeuna mah aya sayur sampu aya kan? Aya teu make daging ge. Geus eta dagingna teh daun sampu eta. Dagingna mun hayang ngaguruntul sampeuna di sayur ku urang teh. Raos. Masya Allah. Eta buya nyobaan saeutik we dipagerkeun malah tangkal sampu teh. Biasana lamun dipagerkeun mah teu beutian nya. Ieu mah bareutian aneh padahal jarak nangan sakieu. Jadi kieu beutina teh. Teu. Ditigas ngalana oge. Wah, brung. Tigas, geus tigas teh sok we dipotongan deui, cecep-cecepkeun deui ka nu kosong. Breng deui. Eta. Da kesang teh bau sampu sigana teh tah. Tapi subhanallah ieu teh matak sehat. Apaan sampo mah geuningan kana darah ge matak sae. Nya, lajeng sampo mah pan landong mah nu panggampang-gampangna nuangan kulub sampo we unggal isuk. Kulub sampo tong digoreng. Dikulub sampo gerasok. Ya. Leungit tamah teh teu kudu make jeung ngadaharan obat mah teu kudu eta we di kampung mah eta. Dan kadang-kadang kan sok ku aci sampo geuning. Pada eta ngadahar sampeuna nya seueuh ongkoh. Nya cager eta. Beuteung teh cager gitu kan. Nah, dibejaan da ku buya tah, ya. Dibejaan ku buya nya. Tuh. Tak kitu tah, nya. Jadi persiapan sararea kitu nganu kudu dipersiapkeun teh naon? Ayeuna teh ieu dunia sedang tidak baik-baik saja. Urusanana Amerika jeung Iran. Urusanana Israel jeung Iran, tapi dampakna bisa sadunya, ekonomi bisa lumpuh. Lamun ekonomi bisa lumpuh, bisa mahal tah dadahareun teh. Sanu untungnya anu di kampung. Ayeuna emas nararaek. Naon nu jadi sababia? Jelema paboro-boro investasi.
nuna duitna da sabab naon lamun nunda duit aing cenah ieu di bank lamun ieu dunia ieu runtuh ieu mata uang teh tapi lamun diemaskeun mah jadi tetap bisa normal akhirna ieu emas tarekel naik ganti kana perak lain dan kitu urang makin bae teu gablek emas oge tah aya emas bejo aya emas naon urang mah wah geus sakitu ge cukup lah urang mah lain kitu tuh sing boga kebon tah boga duit teh sing boga sawah sing boga balong sok urang teh ngabalong ngalungkeun jaer nila alungkeun we ukur 2 siki bari poho-poho acan kajenting ti di paraban balong da aya geus aya cacingan loba dina ieu nananya hirup anakan eta anakan da capek ngala ieu mah lain batur buya ala anak-anakna gitu terus we padahal melaknakan sakali ari ngebedahkeun atuh ngebedahkeun teh atuh sekian bulan bedahkeun deui hayang anu ngarekas leutik bisa hayang nu rada gede bisa hayang buleumeun bisa gitu bisa beda ge nila mah teh hese mijahkeun beda jeung lokmas pan lokmas mah hese mijahkeun aya nila mah teu teh hese mijahkeun antepan we nila mah asal boga balong we tak kudu baroga mun boga duit beulikeun kana balong boga duit beulikeun kana sawah boga duit beulikeun kana kebon eces teu jelas teu hayang ngukut domba ayeuna hayang daging domba teu kudu capek-capek lamun lega mah tanahna sok pager sawareh pagerna ku tangkal sampeu kaynya sugan sakieu kandalna teh tangkal sampeu teh daunna tuluy dialaan ku urang di pagerna teh kunaon ku tangkal sampeu we bisi kurang kuat ku awi naon awi haur cecepkeun kaynya pagerna teh awi haur remet moal bisa asup kana awi haur jerona kunaon pager deui ku tangkal sampeu sok nah 50 cm nah rek 1 meter tangkal sampeu teh sina kerep daunna dialaan ku urang geus kitu naon ayeuna mah jukut-jukut naon eta teh namina teh jukut naon odot ban jukut odot teh loba tuh jukut odot teh tah eta teh aurkeun teh jukut odot kaynya geus kitu sok kaynya urang teh ternak domba teu kudu dikanangan teu kudu diurus teu kudu komo ngomehan memoal abur kaynya abur sok melak tatangkalan anu keur ngiuhanana teu hese ai gede mah tanahna lega mah tanahna teu kudu make jenghari teu kudu ieu ngariweuhkeun hirup urang teu kudu dan komo lamun boga tanah luas pisan mah kan ayeuna mah geuningan loba ayeuna mah ciga kolot baheula kan baheula mah loba anu ngukut domba embe teh di cirian we ku di kongkorongan baheula mah sapi mah Mansur ngadongengkeun ka pungkur murid Amarende boga 200 leuwih sapi teh anakan itu leuwih gitu kan dituna di gunung di leuweung teu kudu maraban ngan di cirian boga anak cirian eta nu emah kabehanana tuh domba ge baheula mah kitu teu carana teh nyata melak we jukut-jukut odot di ditu di dieu urang teh teh sok we kitu tah ya paling-paling urang ngajaga tinu maling wungkul ya urang hayang duit teh jual atuh hiji domba teh jual ku urang gitu hayang daging domba tinggal mencit gitu hayang daging hayam tinggal mencit hayang nogna engke gedak nogan Masya Allah nog bebek segala rupa buya ayeuna ngukut bebek aya 1.600 mah capek ngadahar ngadahar dagingna capek ngadahar nogna capek nogna atuh da unggal poe sok hitung ayeuna ku maneh
ayeuna sapoe 100 ayeuna mah nu ngenog unggal poe kan ari jelema di imah da teu loba-loba amat henteu anakan ukur 43 pamajikan ukur 4 kan teu loba ari nog aya sabaraha 100 unggal poe coba sawareh nogna teh disileungleman ku entog pan entog mah alus sileungleumna teh nya tah sawareh tah kitu can aya nu entogna entogna geuting sabaraha ratus euy tuh Allah tak kitu tah ieu mah tong nyaritakeun anu jauh-jauh ieu mah buya ieu mah ngarasakeun buya teh melak eta geura naon lah dah jadi pelak-pelak acan malah naon tangkal kersen kan cara di kersen dipindahkeun jadi pagi nanggu sing neangan ieu cenet ka harendong buya mah dipindahkeun anu bisa dilung-lung dipindahkeun ka atas eta luhur gitu kan tuh catet ka urang ayeuna boga duit teh keur naon teu manfaat teu anakan duit mah ya kan lamun ku urang dek diinjem-injemkeun hayang leuwihna da nginjemkeun hayang leuwih duit alus belikeun kana sawah belikeun kana naon balong kana bibit naon tadi domba mah itu mah ieu mah sok kaynya naon kahayang dina hirup nu didahar ku urang gitu kan ka kopi seneng ngaleueut kopi seneng melak kopi seneng rambutan ujang seneng melak sia rambutan dan tuh kudu loba-loba amat tuh kudu tapi keur saimahan urang malah keur anak incu terus ka penuhi baheula pun nini angkat pun biang nya di Jelegong boga tangkal jamu tangkal rambutan da teu loba tangkal jamu meureun ukur 2 siki 2 tangkal tangkal rambutan meureun aya lah bangsa 2 tangkal majeng rambutan gelom nya aya tangkal pisitan pun bapak teh kitu aya tangkal nangka teu loba di imah teh tapi da teu beak nepi ka maot nepi ka anak maot nepi ka incu maot pun bapak melak kopi sisi jalan di Jelegong teh da kopi teh tara meser ngaderet teh tangkal kopi tara meser kopi nu baheula mah pan beda jeung ayeuna mah para rendaek baheula mah pan tangkalna ge segede bitis tangkalna teh gitu kan kopi teh nah tuhnya hayang dahar naon atuh hayang dahar naon asal rajinnya cebkeun udah abdi mah teu boga duit keur meuli tanah teu boga eta garap tanah hakulah atawa urang ngagarap tanah batur atawa urang ayeuna nyuhunkeun izin ka Pak Kades. Mana Pak Kades? Pak Kades. Tuh. Ya Pak Kades lagi kan santri, mah santri buya ieu mah. Santri teu anggeus teh. Temannya ya mah santren 2 poe anggeus. Ya moal anggeus. Ngan pan arina grup santri Kades camat segala Pak buya teh osok ngasup-ngasupkeun link ceramah. Jadi sadayana para santri teh teras we unggal dinten ge tiasa ngupingkeun ceramah ngiring nyimak ngaos we walaupun teu hadir secara fisik. Keun da alam nage ayeuna mah alam kahirupan jelema teh geus 2 nya aya alam naon ayeuna teh dunia nyata aya dunia maya gitu kan. Jadi jelema mah hayyun fid daraini matak haram di dahar sabab hirup di 2 negara gitu ya. Nah gitu nah tiasa nyarios ka Pak Kades
Pak Kades abdi teu gaduh tanah, tapi abdi teh dah yang penghasilan keur kebutuhan di bumi, menawi aya tanah nganggur, perlu disewa-sewa saltong mahal teuing gitu. Pami teu disewa meureun langkung ato loba. Aya Pak Kades aya carik aya. Tuh aya carik oge atoheun desa teh. Malah loba nu teu kagarap ku kepala desa oge loba. Loba di samping teu kagarap teh teu bisa ngagarap, loba kepala desa teu bisa ngagarap sabab jadi kepala desa lain basic tukang tani. Teu nyaho ilmu tani, teu nyaho penghasilan gitu kan. Manehna mah milih keneh gitu kan, dagang dan sebagainya. Heuleung ai milih dagang mah, eta leuwih milih korupsi. Pan riweuh Kades jadi koruptor. Wah, sa Indonesia Kades nu jadi koruptor nu asup ka penjara teuing sabaraha. Wah, numpuk ayeuna gitu kan. Atuh da salah sia, nah atuh sia masyarakat milih bangsat sia. Ari milih Kades kudu nu soleh, kudu nu jujur. Lain nu pinter mah sia. Wah, ayeuna mah geus di karungan, tan nu jujur nu digeram mah. Kudu nu kumaha? Pinter jujur pinter. Anu Kades teh boga keahlian dina tani, dina ekonomi dan sebagainya, dina kesehatan, sehingga bisa bener-bener ngamajukeun masyarakat di dina berbagai sisi kebutuhan masyarakat bisa dipajukeun ku Kades. Kartos henteu. Tah lamun Kades henteu jujur, Kades henteu soleh kade nya beuki pinter teh wah euy beuki cilaka keur masyarakat. Da malingna oge geus lain tingkat kalasteri, aya tingkat kalasteri mah maling teh maling hayam. Atuh da geus naik kana tingkat dewa euy malingna oge. Nyanyinya nepi ka bisa maling triliunan. Triliun coba bayangkan eta aya nu maling nepi ka 1000 triliun, aya sekian ratus triliun. Ya lamun 1 triliun wae belikeun kana kurupuk boxer sa Indonesia kalelep. Kota Sumedang leungit kunaon ku kurupuk boxer apa boxer sakebok sapeser kurupuk jenil eta coba balikeun kana channel. Wah paeh aya bahan banjir bandang ku channel bener. Tak ayeuna mah maling teh kitu, moal bisa maling tingkat dewa, moal bisa lamun kecerdasanana tingkat teri. Eta teh karena kecerdasan lagi tingkat dewa kitu. Eca henteu. Tah kitu nya. Alhamdulillah tah inspirasi cek basa kiwari mah nya. Tah ieu bekal urang sok balik ti dieu teh sing rajin papelakan. Sabat ngadagoan boga duit keur meuli tanah. Sok atuh naon we ulut-ulut atuh kaleng-kaleng butut kainya. Ya, sok kainya diajar papelakan atuh keur nutupan kebutuhan dapur we heulaanan. Aya cengek, aya tomat, aya saledri, aya bawang, aya jahe, aya koneng, aya naon. Neangan ember butut. Lain henteu moal isuk moal poe, terus nyaburan kuping gajah, sia rek ngelebok kuping gajah. Aingnya diteken susah ku cengek, aing nu diceboran kuping gajah si lain mah belegug. Lain ulah ngurus kuping gajah, pek bae ngan eta mah geus katutup sagala bobotoh. Pek leuwihna mah keur dangdanan teu nanaon. Heulakeun mah naon heula? Saledri heula, cengek heula, tomat heula, lajak heula. Naon deh? Koneng, jahe, kitu. Eces henteu? Tuh bisa dihanap gantung-gantungkeun kayaknya ku kawat ku rapia bisa. Moal modalan nu kitu mah moal mulungan atoheun malah pamarentah ge ya mun dipulungan mah atoheun wah tuh udah berserakan di dieu ayeuna mah tilas eta ge plastiknya di dieu tah kitu
kartos eceun teu tinggal prak eta prak tinggal prak. Jadi urang teh tuh kudu ngaluarkeun duit weh nyaritakeun cengek mahal moal asup kana hate moal jelema anu melak cengek mah pegrek mahal sakumaha ge kumaha dinya lah gitu kan. Naon sabab aing mah boga gitu. Bawang cenah naik gitu kan. Aing mah boga. Tomat naik naon aing mah boga. Teu aya pengaruh gitu kan. Dan EGP emang gue pikirin gitu. Aing nu daek papelakan mah aing si laing mah melak jelema we wungkul hirup tuh. Baik bae teh melak jelema mah teu naon baik bae gitu kan. Tapi kudu melak teh dahareunana deui gitu kan. Nah ini mah melak jelema we. Ai tempo dipenta beas ungak-inguk si laing mah. Tuh. Ai jelema geus jadi, tungtuna kumaha? Serahkeun. Gara-gara dipenta beas teu boga duit. Teu. Ya moal kasusahan moal. Matak dongeng tukang tani mah najan anakna teu sakola tapi diwuruk tani deui kudu jadi inung bapana tuluy kawin regreg teu sieuneun teu dahar. Baheula mah tinggal prak we kitu lahana aya baheula mah kitu diwarah ku inung bapana. Ayeuna atuh da boga anak ukur sakola wungkul nyekel pulpen wungkul ai diwarah nyawa HP ulin nyaona teh kitu. Menta HP nage kasaha ka inung bapa menta kuota ka inung bapa beuki tambah bingung teh ya boga anak nepi ka parawan nepi ka bujangan teu bisa masak-masak acan gitu komo lamun ditambahan sok make pembantu mah gitu kan atuh beuki teu bisaeun gawe ya anak teh gawe teh lalang karakan ulin weh jeung temen-temen selfiean we jeung besti batok sia tak kudu gitu ya barudak pemuda-pemudi dengekeun ku si laing sia tah gitu kan kade tong kitu kudu sagala bisa ti budak sina sagala bisa beberes inung bapana ulah nyaah dulang ulah naon ulah nyaah dulang ka anak teh anak warah baik boga pembantu keur darurat tapi warah anak warah bebersih warah anak teh masak warah anak teh kayaknya naon we keahlian siga kolot urang baheula ya diwarah ngecos mah diwarah gitu kan ngasag mah diwarah segala rupa ta eta nu alus teh ajaran Islam teh kitu. Jadi weh urang teh mun mau teh ye teu hariwang ninggalkeun anak teh anak geus bisa neangan rezeki sorangan agama geus dibekelan tuh iman Islam geus dibekelan kitu doa geus dibekelan anak teh kitu tauhid geus dibekelan kabisa dina ngawangun kamaslahatan hirup nu dibutuhkeun geus dibekelan ku indung bapa anak beral dek ka mana bae emak jeung bapa mun paeh beurang peuting teu hariwang ayeuna mah da ayeuna mah tuh urang mun dek mau teh hariwang lain ukur urang wungkul anak urang aduh aing boga anak can bisa nanaon sagala rupa teh kumaha ceuk mamah we kumaha bapa itu salah saha salah indungna salah bapana eta teh nyaah naon nyaah dulang tong sok nyaah dulang eta henteu geus sakitu tah nya sakitu ge insyaallah keur bekal balik urang nepi ka paeh dan bisi poho deui dengekeun deui we ta streamingna bisi poho deui tanya tah kitu ayeuna urang ngadoakeun moga-moga ieu masjid sing manfaat sing jadi wasilah nya nyebarna kaberkahan rahmat ka sakabeh umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing makmur ku warna-warni ibadah jadi wasilah khususna tatangga nu deket masjid pada menang hidayah pada menang taufik khususna keur ngamakmurkeun ieu masjid oge ganjaranana sanes ukur keur nu ngamalkeunana wungkul tapi oge keur nu jariyahna
sing ngocor teras kanu jariahna. Oge muga-muga urang nu ngariung dina ieu gembang anu mulia, hiji pada menang hampura Allah secara total, dua ditutupan kabeh kaaiban secara total di dunia jeung di akhirat, katilu sakabeh amal soleh najan sakeprul apu ditampi ku Allah, kaopat segala kahayang urang permohonan urang ka Allah nu hade di mungguh Allah, boh urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, boh keur urang, boh keur kulawarga, boh keur turunan, boh keur nu sejen, muga sing diijabah ku Allah. Oge dina waktu maut sing dipaparinan husnul khotimah, sing menang syafaat di junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing jara di ahli surga, dijauhkeun tina siksa neraka, dijauhkeun tina segala musibah jeung fitnah, dijauhkeun tina segala penyakit jeung wabah, dijauhkeun tina segala kejahatan makhluk nu jahat, dijauhkeun tina awan-awan takdir, kalayan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Sasalam muga dina sasi Ramadan sing diberkahkeun, sing didugikeun kana dina sasi Syaban diberkahkeun, didugikeun kana sasi Ramadan, dipaparinan hidayah taufik tiasa ngamakmurkeun ieu Sa'ban jeung Ramadan ku warna-warni ibadah ka Gusti Nu Maha Suci. Oge urang bisa ngamakmurkeun hirup urang, nafas urang, pikiran urangnya, hate urang, jasad urang, ucapan urang, ku sakabeh amal anu soleh nepi ka urang ngadeuheus ka Allah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. Memeh tutup ku salam buya rek ngahaturanan linggih enjing bade Rajaban Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang. Urang dieu, urang Dharma Raja, urang Situ Raja nya dihaturanan. Oge sahabat nu nguping kana ieu bewara sadayana dihaturanan linggih enjing dugi ka lohor waktosna. Di mana? Di Simpang Pemulihan. Sakitu nu kabeh hatur. Wassalamualaikum.